Lamun Bapak Kiai mangga dipersilakan. Punten. Pak, rada macet. Mengadang enggak itu? Itu yang ada enggak? Assalamualaikum. Teu aya nu ngajawab. Kirang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi makarimul akhlaqi min a'malil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal
Al-Mukarramin, para kiai, para asatid, guru urang sadaya bil khusus pangersa Bapak Kiai Uci Cakaluarga, para sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat bil khusus Bapak Kuwu Karangtengah, Karangasem, Hapunten lebat Sajungjang Karawatna, bapak-bapak, ibu-ibu, jamiah, musola sareng majlis taklim as-sifa. Mugi-mugi urang sadayana janten kakasih Allah, amin. Sadayana hormaten puribados, mugia salamina urang sadaya kay ridho Allah, amin. Kering padang tayunganana, kasalamatanana, rahmatna, hidayahna, barokahna, pitulungna, hapurana, sareng pamugi keluarga urang berbahagia sejahtera, sakinah, mawaddah, warah, anak turunan soleh waso amin, anak turunan soleh waso, rizkina murah mudah melimpah. Oi amin pinwinter, rizkina murah mudah melimpah, wa halalang thayyibah, hutang lunas, hutang lunas, hutang lunas. Sareng pamugi-mugi kening panggilan ti Allah, sok dipanggil ke Allah kadinya, dipanggil kangge ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umroh ka tanah suci Mekah, ziarah ka Rasulillah di Madinah, bagja dunia bagja akhirat, mautna husnul khotimah, busana pas terakhir ngucapkeun kalimah thayyibah, amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli wa sallim, sallallahu ala Muhammad,
kas pangwargi alhamdulillah siang ieu urang sami tiasa kumpul di tempat-tempatan nu mulia. Kalayan niat mulia kangge ngagungkeun jalmi mulia mungguhing Allah anu Maha. Mugi-mugi urang sami diparingan mulia. Mulia dunia mulia akhirat amin ya rabbal alamin. Dina raraga bieling kala kalahiran jalmi mulia urang sami-sami kempet balita ditos digelar aosan maulid nabi. Mugi-mugi aya barokahna izin mangpakeun urang sadayana. Naon rupiah menjadi kasesah dina kahirupan urang sadayana, kabingung dina kahirupan urang sadayana, cita-cita keluarga urang sadayana, naon anu jadi masalah dina kahirupan urang sadayana, ku Allah Subhanahu wa taala dijawab. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kukituna ibu sing bunga sing bagja sing bangga di tempat-tempatan urang sadaya tiasa kempel teu aya sanes nunjukkeun kakawasaan Allah. Panggilan maulid sumping ka tiap jalmi-jalmi aya di karang asem, di karang asem tiap bumi anu tiasa hati dia nunjukkeun aya keterikatan oge aya patula patalina sebagai rasul anu ngabimbing umatna jeung urang sebagai umatna. Alhamdulillah. Begitulah urang sami di dieu sami syukuran ka Allah. Alhamdulillah. Syukuran tina sagalur paling nikmat utamina kagungan iman Islam. Alhamdulillah. Oge nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Masih hirup. Alhamdulillah. Batul mahtos maut. Alhamdulillah. Batul paeh. Alhamdulillah. Badan proyek masih sehat. Alhamdulillah. Batul mah kering sok. Alhamdulillah. Nugudur mugi-mugi enggal damang. Duga hutang pamugi enggal kapayan. Amin ya rabbal alamin. Anu can nikah enggal nikah. Aya randa. Kalau ada Nuranda enggal nikah dari. Amin. Tertarik kami nanti. Amin. Sebab hari-hari orang yang berumah tangga adalah ibadah. Bersentuhan kulit saja bisa menjadikan dosa-dosa berguguran berjatuhan. Alhamdulillah. 2 rakaat yang berumah tangga lebih baik daripada 70 rakaat yang tak berumah tangga. Sok karawinan lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dina pertemuan ieu urang sami ngemperakeun kabingahna teh bari tos dikapungkur ngayakeun maulid tos diaoskeun dilajengkeun pangaosan. Alhamdulillah. Bu, ulah dianggap biasa ngaji teh Bu. Ngaji teh luar biasa. Ngaji teh hebat. Naon hebat nang ngaji? Lu pertama ke kabeh jalmi beuki ngaji. Aya teu ke beuki ngaji? Aya. Mana imahna? Urang mah dongkap ibu. Bu. Salehkah kamu dan salehkah ka pengajian dicatat 1
tahun ibadah. Tadi sabaraha lengkah. Balikan dihitung. Satahun ibadah teh Ibu, teu sare, teu dahar, teu minum ngagendur full ke aya gereja. Urang cukup ku satu langkah menuju bulu dan pengajian. Alhamdulillah. Ngalengkahna tong gede-gede teuing, diri-diri. Buka dua Ibu. Bu. Lengkah ka pengajian teh paling dicintai Allah dan Rasulullah. Lamun anu dilengkah kenana sampean anu katuh ibu-ibu. Ibu-ibu, Allah pasti ngangkat derajat urang di surga. Amin. Amin. Bisa? Yuk. Lamun anu dilengkahkeun sampean anu kenca bapana. Bapana mah disautik pisan. Memang kesamene datang kiamat bakal kejadian. Hiji lalaki berbanding 40 istri. Awewena 40 bapana. Tempo. Nya. Tong ke ayeuna ge bapana satorah Ibu Maria. Lamun anu dilengkahkeun sampean anu kenca bapana. Allah pasti hampura dosa. Geus bae maka jeung diundang ge tong datang. Hiji bae dieu dia lupa yang balik. Bocong. Kanjeng Nabi ngadawuh, saya di zamanun ala ummati, maka datang umatku nanti akhir zaman. Apa? Umurnya pendek-pendek Ibu. Pahala Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh kekat itu 600-an tahun, Rasulullah kekat 33 tahun. Umatnya mau lebih di eta. Ya Bu? Ya Bu? Ya. Sandaus kita ngadoakan mugi Bapak Ibu urang dia umurna panjang-panjang minimal adalah 200 tahun. Bu, Dido, ya suaranya halo, halo, tarik ketik, halo, tarik, halo.
Halo. Tarikan sih. Halo. Didoakan Kang Uci umurna minimal 200 tahun. Bayangkan jika naon. Wa hasuna amaluhu nu penting soleh. Lain masalah sakumaha umur tapi kasolehanana. Mau menghirup di dunia soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mugi-mugi kaanten ku Kanjeng Nabi sabab dorongan orang biasa kempel di dia teh teu aya sanes judulna mika cinta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ieu disebut muludan ibu gaya Indonesia. Sabab Indonesia eta negara mulut. Di zaman kerajaan-kerajaan Islam zaman baheulana Indonesia negeri mulut. Begitu merdeka mulut diayakeun di istana ku Presiden Soekarno alhamdulillah. Lantas Presiden Soeharto diayakeun tetap di istana. Gantos di Presiden salajengna Pak Habibie, Bapak Gus Dur, Ibu Mega, Bapak SBY, Pak Jokowi, bahkan Presiden sampai kapanpun Indonesia harus tetap ngayakeun muludan. Makanya Kanjeng Nabi betul-betul mika cinta Indonesia, bagi Indonesia resep muludan. Alhamdulillah. Halo. Ibu. Ari muludan teh aya istilah maulud sareng maulid. Ujung-ujungna sami bade ngapulyakeun, ngagungkeun, ngamumule ngahormatan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sasina Rabiul Awal. Tapi sok kalidih ku urang Karangasem disebut kasus sasih mulut. Leresnya Bu? Nah, memeh mulut sasih naon? Sopar lain sapan. Sopar. Aya sejarah Bu, anu sopar teh artina kosong. Urang Arab zaman baheula memeh Kanjeng Nabi lahir Bu, upami muasasi sopar ngancelong. Terang ngancelong. Naon? Bos jangan duit dah. Jangan duit ka kota dagang. Nganu ngangkat teh lain pameukeutna bae, istrina dicandak, anakna candak, imon-imon dicandak, imah jalina kosong, disebutna sopar. Mekah negeri yang kosong, teu aya jalmi dagang kabeh. Sasasi ibu teu uwi. Begitu akhir sopar uwi, bari sadayana bingah sebab seueur artosna. Tentrem hatena dina basa Arabna robi artina tentrem hate. Jadi jalma lamun loba duitna tentrem. Kakayang bae. Kuntari kakayang. Loba duit. Nu loba duitna tentrem ibu. Loba duitna galapakan. Dewa kasasaha, ngomong kasaraki, cek patur salaki kasep, barang bawah duitnya jadi goreng patur. Ini goreng adalah salaki, padahal duitan. Masya Allah, orang salaki loba duit kasep beuy. Kasep aki-aki lewat, kasep henteu loba duit mah. Loba disenengan. Aduh.
Mangkana bulan mulut mah loba rezeki. Ayeuna ibu kenging emel. Ieu teh emel teh teu kedah ditebus ka pauci teh henteu. Bisi pauci ye 10.000-an kok. Gratis. Da emang kabukti mulut mah loba rezeki. Leres teu? Ustaz kene nyamulah. Yang misi berkat datang. Nyanyi imamnya berkat ayat terkalakan loh. Kali kumaha ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya berkat. Oh di daerah hati tiap bumi ngayakeun mulut. Ya enjing tabu genap ayat, tabu salapan ayat, tabu hiji ayat, terus asar ayat, maghrib ayat, isya ayat. Ustaz mah subur, intuh. Pak Uji mah kurba. Jadi bulan mulut teh bulan mulia magi dina sase eta dilahirkeun jalmi panguliana dunya akhirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bu, Kanjeng Nabi dilahirkeun urang dilahirkeun. Naon bentukna prosesna Bu? Jika kumaha proses awal Nabi di kandungan sampai dilahirkan, jeung jika kumaha proses urang di kandungan sampai dilahirkan, leres teu? Carios gampil jeung singkatna. Hiji waktos ibuna Kanjeng Nabi, anjeunna nuju santai. Disebut sare ngajacan sare masih sadar ari kitu aya nu dongkap naros ibu hal sauti anaki hamalti ngartos teu bebas mereka mau bagi lah nanti kita harus jamin dongkap ibu rumah saja menuju hamil. Ibu nak Kanjeng menuju sana kita harus ibu terang teh ibu teh menuju hamil teh ngaraos teu. Jawabanna lah aji kita terang atau nyata terang. Maki ya kalau ngaraos ini ya. Ari kulit teh lamun disebut kulit terang margi abdi mah salami ieu teh teu aya ngaraos naon. Bisi aya nu karaos nyeri henteu, mules henteu, nyeri henteu, barerak henteu, justru teu aya abdi mah. Oh. Kuring ge mireng ti batur teh anu nuju hamil teh. Malinges tapi kuring henteu ningkali hiji hal lu biasana kuring head ayeuna mah teu aya. Tah ibu teh nuju hamil. Innaki qad hamalti bisayyidi nabi bisayyidil huda wa nabiyha. Ibu nuju hamil di kandungan ibu teh bakal jadi nabi pembawa petunjuk Allah. Tekaraos sumuhun. Ibu
waktu ibu kanjeng Nabi sampai ke detik mendekati kelahiran tekaraos nanaon. Barangnya ketang kana kelahiran eta anu dongkap teh. Dongkap da ibu. Bu, iraoskeun ieu. Naon diaoskeunna? Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Min syarri kulli dzi hasad. Abdi nyuhun perlindungan kangge murang kali Kang Gusti anu maha hiji tempat jalmi nyuhunkeun kang tina kajahatan jalmi anu gaduh hasud di jero patuangan di jero kandungan tos didoakeun Gusti mugi-mugi ieu janin lamun sampai ka dunyana disalametkeun dilindungan ku Gusti tina jahatan jalma-jalma hasud anu mengerikanmu jalma hasud eta jalma anu pang mengerikan nu dipikasieun ku Kanjeng Nabi jalma hasud teh mun batu seneng dewekna susah hewa aya henteu aya. Setiap jalma pasti merasakan pasti pernah hasud walaupun hanya sedikit kakaraku aing mah ada aing mah loba duit dari aing lupa jadi hebat kali hasud itu ya. Setiap jalma nu kenging nimbat pasti aya nu hewaeun dadas teu maka naoskeun eta kangge jamin engke pulang menuju Bogornya bos kumaha geus anak ibu beda ulah ibu lah engke loba rumah sakit anu lieureun. Namun anak ibu mantu ibu Bogor aoskeun ya u'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dzi hasad. Nabi ibu tidak pernah sepi jalma-jalma nu hasud sirik ka anjeunna tapi disalametkeun ku Allah Subhanahu. Nah, ieu doana diulang-ulang sampai ka detik kelahiranna. Naon? Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadifan makhtuna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bismillahi sholatan qaimatan bidawamil mukilain. Aduh, ketika Kanjeng Nabi dilahirkan Nadifa bersih bu, tiada ada setetes darah, nanah, ketuban, darah tolak, darah nifas tak ada. Allah ibu bersih
ngambet tuh hari ini. Nabi bersih. Nadifan mahtunan. Sudah terhitan. Maktu asurati. Ari-ari sudah terpotong. Dahi payyiban dahinan. Wangi semberbak. Ibu, anak wangi, tapi Nabi wangi, lebih wangi. Anak wangi sengitnya bu, sengit dah. Oke Nabi omong, eta agi karembongna, agi eta, kulutnya hiu kelahiran, aki disese, disikun datang. Nabi mah wangi surga. Halo? Dahil payyiban wangi dahilan. Rambut sudah tersisiri rapi. Makhulatin bikohnil inayati aina. Mata sudah tersibak. Ibu asal disibak. Dicelak. Sibak jam celak sami kan. Upami bade bobo, sayana dicelak. Nya, nantong loba teuing. Ke jiga panda. Barang salah asup balik deui. Dikasih aya panda. Barang dikalak-kalak lain panda. Lima jurik awewe. Proses dimulai Kanjeng Nabi ada di dalam rahim ibunya sampai lahirnya tidak pernah menyakiti baik fisik dan hatinya, berarti kesimpulannya Kanjeng Nabi tidak pernah menyakiti ibunya. Beda jeung urang bu. Ya, winget ngomongkeun masalah lahiran bu. Jadi kan Ibu barang cai maning asup ka jero rahim cai maning bapana kakara kaluar tetes bau bu bau juring bau cai maning teh bu sperma bau diasup nangro bu dina rahim ya bu kakara kaluar tetes bau ayeuna ditanggrokeun 40 poe bu ya ieu kira-kira leungit bauna awak ada rapit tambah bau dinu rahim tambah bau muak ka luhur. Ciri-ciri jamaah anu hamil. Ulah ekan. Eta teh muak bau mani bapana ka luhur. Cuang bae. Geus kitu loba nu aneh. Dadang dating barawo, kadongdong. Buah ata. Hai meo. Hai nu asap. Geus kitu aya istilah ngidam. Ya. Kabeh istri nuju ngandung ngidam ibu. Aneh. Jam 11 seperti mah udah kesalahan. Naon? Ayam belut. Sawah ke bawah. Ke musim El Nino. Allah hujan bersina. Dia rupiah hayang tenuh. Tapi demi anak, cek motor buku di lingkungan. Jam 11 berarti mah hees deh mah.
Belum kan DHS mengajarkan. Iya yang belum penting-penting. Mari kumpul dengan kapasar, ayah di oncom bapak, ayah terus capek jam 2 balik deh, ayah terlelutnya. Aduh, ayah kamu, ayah tayang naon sih, ayah. Ya Rasulullah. Ibu hapunten pribados kanu sobat pejabat polisi. Jangan makan leh. Aya urang Tasik dagang sendal kaliwat ka hareupeun imah. Tah, sendal biasa ka unol heuh. Sendal Tasik. Jadi tutur itu celik bae ikut ka sendal Tasik. Ayo lahir budak ngeces lah. Cik atuh kahayang teh nya istri teh lucu hamil teh hayang nanti baca Quran teh usum. Kalau HP-an bae. Hayang nanti urang mah istri teh sholawatan bae keur hamil teh. Wios didagukeun ge nya kan kitu leres teh. Nya usum itu di Karangasem. Abah usum nak di rumah. Halo? Halo Bu? Geus 40 poin dirubah ya Allah. Tina cai mani menjadi segumpal darah. Darah tapi menggumpal tidak mencair. 40 poin kemudian jadi segumpal daging. Tina segumpal daging 40 poin kemudian dibentuk oleh Allah secantik dan seganteng-gantengnya makhluk. Berbentuk ayah hulu, ayah pandangan, ayah awakna, ayah sampeana Bu. Ayah irung, ayah sungut, ayah celi, ayah mata. Halo. Ayah jenis kelamin. Titik. Ayah kabeh. Istri sareng pamegetna. Bilang teh ai juga ayah Bu. Oh bujur. Di jerona ayah tulang, ayah darah, ayah paru-paru, ayah jantung, ayah hati, ayah usus, ayah otot besar, otot kecil, ada urat saraf, lengkap dibungkus ibu, kulit anu halus, dina kulit tubuh oge, bulu-bulu halus. Begitu 6 bulan dimasukkan rohna. Barang asup rohna, uyak-uyak di jero beuteuh. Aya uyak-uyak. Eta budak geus aya rohan. Ku Allah langsung diasupkeun pakai hirupna, rizkina, ajalna, bagja jeung cilakana. Leres teu? Rizki diciptakan 8.000 tahun memeh ayah jalma ieu lahir ti ibuna. Ar-roh diciptakan 4.000 tahun memeh kurang kali ayah dina kandunganana. Jadi rizki lebih awal diciptakan ketimbang ar-rohna. Jadi tong salimpang, tong hawatos urusan rizki
geus dipaket ku Gusti Allah. Jeung eta teh pantes. Lamun urang kadang ngasem aya nu beunghar, eta memang pantesna beunghar. Lamun dijadikeun miskin bisa kubur ieu jelema. Aya we jelema teu boga bae duit, pantes teu boga bae duit ge Bu. Lamun ujug-ujug beunghar pasti jauh ka Gusti Allah na. Itu tukang jamiahan. Ujug-ujug ka umi assalamualaikum minantu mere duit 10 miliar. Penting ieu murek sare moal. Moal. Aku salaki ka kalagi ngalamun dicetak. Ih, es duit itu. Lu tadina jamiahan ibu nya. Mari getol jeung rajin. Barang duit miliaran. Hayangna kondangan bae mun hajatan teh. Tapi lah beli oskadon ka Cirebon. Tetangga ge warung henteu. Aya nu kitu loba. Barang sieun sarakina loba duit, Bu. Tetek di imah teh teu betah. Ayo. Ka mana? Ieu bade ka Cirebon rek naon? Meser oskadon. Eta warungnya loba oskadon, ieu mah paling di Cirebon sarua keneh teh. Warnana sarua, rasana sarua. Embung da teu naik mobil kata tangga mah naik mobil. Ieu jelema biasana teu boga duit, ujug boga duit Bu. Sasah. Makana jalma teh Bu, anu tara boga duit dililana, jeung nu boga duit terus-terusanana geus dipantes-pantes ku Allahna. Teu kudu digadandengan. Teu kudu ngarasula. Halo? Halo? Teu kudu ngarasula. Mani hewa beta salaki. Ini aing masalah kayak gaul kita. Jelema lain sih. Nah, coba. Halo, Bu. Halo. Wasku maha bae salaki ibu adalah kunci surga. Allah mau bukakan surga sentige, 1 mili sentige. Kalau si suami tidak ridho sama istrinya. Lamun salaki hendak karuniahna, Allah langsung nutup rapat-rapat pintu surgana. Ya Allah, Pak Ustaz, salaki uring teh teu soleh, rek soleh teu soleh, lain urusan ibu, itu ciptaan Allah. Ibu mah kali alus bae ka salaki, engke lamun salaki ka neraka, kok teuing aing mah ka surga kitu. Ngan ibu lah ngomong was gitu. Ya Allah, salah kita pinarakaun apa yang ke surga. Di sini balikkan. Sebab akhir hidup siapa yang bisa ngerti moal ayat Allah ke anu ngersakan bisa jadi seperti kiai mati sul khotimah. Bisa jadi para gajulan, mati bawa syahadah. Hebat tuh. Jadi ulah ngajastis kabatur. Si eta mah pinarakaun, narakana sanes itu. Geus teu. Ibu mah teu kudu aya syarat, pokona mah geus kawin geus. Nya. Ulah hayang tutukeran. Jeung hayam. Salah kita lima bagernya kamu sora-osok. Itu kan jengguin sih. Gak bisa. Ya lain meong. Geus kaiket pemirsa kanu kalida. Kaiket ku akad nikah. Urang teh ku pasakana Bu, geus ditangtukeun ibu yang urang memeh diayakeun ku Allah. Geus ditentukan bakal jadi orang karang wading. Astagfirullahaladzim.
Tadi tengah ada warung. Ay kuring kuring kaya karang warung berjadi. Ini sekarang asamnya. Ibu. Jadi ibu lah gagalan ya Allah kuring jadi kurang karang asam. Jadi membetuas dia. Si ibu jadi orang Perancis. Bule, jangkung, manjung. Dia mati balik. Jangkung henteu bule, henteu manjung henteu. Ibu diuntungkan pantas jadi orang Karangasem bu. Teu kudu manjung. Demes ge alus. Mun napas teh irit bu. Tolok jadi umurna panjang. Aduh, mancing mah Allah keluar. Sakit kayak ibu orang teh boga banget ya. Banget. Banget. Wajah. Pamente. Rarai. Ternyewat mau bengok. Di beleng rasa can pernah bosen ngaca. Udang sare ngaca. Dari kage panggil di saha. Gampang. Dia pak aya kaca ngaca deui. Mani geus anggeus ngaca dia pak. Datang ka kamu yang ngaca deui. Darek muludan ngaca deui. Balik ke muludan ngaca deui. Kuring mah karunya ka kaca. Lu bosan teh kaca. Lu ngaca ngomong, ieu jelema mah. Dibalikin rasa tebosan kadang banget. Misi ya Allah, kayang terotah ulang kieu. Operasi atuh. Panaya duka ulang mana namaku nya. Ngieun halis. Allah geus mere halis dijieun deui. Dua. Lu celok kok. Bosan henteu. Da memang geus tabiat istri mah hayang nageulis. Leres teu? Kuring teh kaget anak kuring ujung-ujung ngaca bae. Terus kate ieu lagi kurang beureum eta. Udah kawewe, udah lagi mah henteu. Iya. Halo Bu. Halo. Eta murang kaleh. Aduh jangan jangan. Jadi tanggal rezeki na ajalna. Sabar tahu dihidupna. Sana si peminta ya Allah kuring hayang 200 tahun diderita 50 bae. Nyatu jadi 50. Halo? Bang silakan sadayana terus dipaketkeun dina kailman urang sadayana urang manuhun ya Allah biha ya Allah biha ya Allah mautna keur bener-bener husnudzon ka Allah. Amin.
maut nakeun hatena sadar ka Gusti Allah. Sabab aya jalma anu sasampeur eling ka Allah rek paeh teh da biasa kahirupanna saleutik-leutik nyewot naon cia anjing nyet cia rek paeh kitu anjing cia anjing nyet Israel datang di gitu-gitu kan kasinggung gitu. Kita penting loh. Ayo Israel ini orang siapa lagi? Tampil apa ya? Israel nyewot. Mengatakan jeung Nabi teh dibimbingna ku Jibril lain ku Israel. Lamun Nabi dibimbing ku Israel nyewot bae. Sabab ku Jibril dadah bae. Diece tarang ece, dihina tarang ngahinanya. Patur sewot henteu sewot. Kan jika urang ditek itu lain. Aing teu percaya. Nanya. Ibu geser kucing matang sok nyewot. Ditelan belum nyewot teh. Halo? Halo? 7 sasih bu, 8 sasih. Murang kali makin motah di jero. Motah. Cek kiai hei. Anu boga kandungan 8 sasih. Hoi. Nuker kalena 8 bulan. Hoi. Hoi hoi. Mana nuker 8 bulan di dia? Yo bakat tinggal teh. Gerasan maca nomor pertama ayat kursi. Apa ayat kursi? Kumaha? Sok ngomong ayat kursi, sok gitu. Ih, apalah Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu wa huwal muka dua maus ke kuliah jeung kulhu terus palak binas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'biduna a'bud la Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Istri teh Bu si rajin maca eta nuju ieu teh 8 sasi teh habis.
Allah la ilaha illallah. Engke lamun nuju lahiran, nu macana pindah, kanu nungguan. Ya, pembukaan 1 berbeda AA, terus pembukaan hiji. Oke, ente lain. Pembukaan 2, 3, sampai 12 ya. 10. Oh, di sini kan 12. Lebat enggak? Belum budakna lebih tinggi 5 kilo. Bu. Keur ngalahirkeun mah istri teu kudu babacaan. Ya, enggak hese. Ayo Ibu, tahan napas. Tarik napas. Tahan. Tahan. Entong napas. Kudu babacaan. Kadang-kadang ayam begitu. Kalau sampai pada waktu itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La jadi nungguan teh udah kalah. Si Aki. Saraki mau telepon Abita Rancok mah. Indung di pohon. Engkar itu. Mengisi kalaman. Betul-betul yang baik kan bacaannya. Cingeri ke Allah adalah ya Allah. Mengutang ke Allah gitu. Gimana ya? Bila dijawab telepon. Puguh ke. Ini ketipidan. Hakikat itu lu. Kalau kemos. Halo, Ibu, ngalahirkan yang jadi. Demi Allah, aku bersumpah. Aku bersumpah ngalahirkan yang jadi. Saya menyaksikan istri aku. Melahirkan teh benar efek tidak nyeri. Allah lu seserian. Allah. Isi teteh kunaon seri baik lain ketek.
Ibu teh tukang ngalahirkeun. Tukang ibu teh. Ngomongna ber. Terus bayi mah boga dua apa? Ngomongna dua. Ayeuna 12. Bisa teh nya nyaritakeun nyeri lahiran. Teu bisa. Teu bisa ibu teu tiasa nyaritakeun nyeri lahiran. Bisa sok juga kumaha. Mun teu tiasa kuring tiasa nyaritakeun nyeri lahiran Ustaz bisa Bu. Cing, iya ya. Iya. Iya ya, nyeri lahiran. Yes. Dapur sok perhatikan rupiah lahiran. Jadi dia nyari takut lahiran teh. Aya ukuranna Bu. Lamun berat sebutna kilo. Lamun panjang arana meter. Mun nyeri arana del. Del. Maksimal dan tahan nahan nyeri teh sampai ke titik 45 del. Lebih teh eta pingsan. Mun teu pingsan pae. Tapi lahiran 145 del Bu. 57 del. Lebih 12 del. Ibu hayang terang rasana nyeri nawas kumaha. Jika 20 tulang iga potong dina waktu anu bersamaan. Itu nyeri lahiran teh. Cenah. Kuring geus ngomong, eueuh nu ketek eueuh. Tapi karena rahmat Allah, pohon deui. Ya. Makanya inilah hebatnya seorang ibu. Ibu kaya wanita yang mulia, derajat mulia tingkat ande-ande ayah kau mengandung, kau lahirkan, menyusui, merawat, mengandung lagi, nyusuan deui, budakna gede deui. Aya budak teu nyusu beuteuna gede. Hebat itu. Piomongkeun mereka tunji. Satau hijina kajeun. Halo? Nya, daya bapaan. Budak teh opat teh saukur kabeh ya Allah. Didedekeun ieu opat, dieu di sabeulahna ucing teh opat didedekeun. Bu. Jadi paparin Allah eta teh ya. Halo? Kantun didoakeun mangkana jangan ayat kursi nya palak pinas kuliah kulhu ngahadang setan. Begitu urang kali kaluar teh cerik Bu. Kudu cerik, urang cerik. Mun aya budak kaluar cerik carekan. Dong. Kudu cerik. Cari malah mana tak budak diusap ku setan, ku iblis diusap, celik Bu. Ibu tu kudu diangan iblis. Urang mah kali adan, sahabu adanan, lalaki nu didinya bisa aki jeung bapana, adanan, ngan adana ulah jika musola asipa. Budak dibere celingan buka tubuh, juga di musola. Allahu Akbar.
budak kecil jadi cicing baik. Terusik. Baik. Ada iya. Halo? Nukuping kiwena, kede. Lu ngomong temen sekan madang. Nukenca dari kumatan. Oke ngajak sholat. Lain, masih orang diajak sholat. Mun orang langsung sholat indungna mangkat, sieun. Ya adan koma teh lain jam sholat bae. Tapi jam ngusir setan, lipat di syaitan. Di ditu jam di dieu calon sami imah anyar di adanan heula. Ngusir setan. Ya. Rek mangkat kawinan di adanan heula, rek mangkat haji di adanan heula. Sebab bangun kawinan geus di adanan diharapkan ulah kasetanan bae ngurus rupiah. Yang supaya rupiah teh ulah kasetanan bae ninggal salah kitu. Nu haji di adanan bae, balik di haji teh bener-bener ahli ibadah lain ahli setan. Halo? Begitu Ibu. Nah, bisi di jero imah teh asa geumannya. Adan Bu. Adan. Jam hiji putih asa turun adan kata dia. Oke, leuwih Bu. Sieuna teh sebab tetangga ngarumpul. Jadi rudeung. Lamun jalma marah bohew nyewot, jalma marah eta teh kapangaruh ku setan. Salaki marah-marah bae beunang pangaruh setan. Mun rek nyewot ka ibu, cek ustadku ingetkeun ada. Salaki geus mulai beureum banget, beureum pangong. Ibu siap leun kieu. Teu ngalawan, begitu salaki nyewot ibu mulai ada. Salaki nyewot tarik, ibu laudan tarik. Salaki bakal cici. Sabab hamsit ke daratan. Nah, ini loba lah manfaatnya. Kalau di sore. Terus Bu. Nah, cek Kanjeng Nabi saja manusia selalu susah. Ya. Hayang loba pangabutuh teh Allah. Pangabutuh loba tapi duitnya aya. Ya. Halo ayam kieu. Kalah hutang lobana, loba nu daging. Sugang teh sugih teh beungar kitu sugih-sugih loba nu daging. Jadi naon paluk siri salat alayya. Geura lobakeun sholawat ka kuring. Karena eta sholawat teh bakal ngaleungikeun al-humum wal gumum nya kasusah kabingung ujung beban-beban urang hirup nya loba tanggunganeun. Halo wa taqdil hawaij beung pamugi dinu sholawat ieu bakal terpenuhi segala kebutuhan. Amin. Mudi ausna sholat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru pribados mangga auskeun cenah 1000 bae 1000 kali sallallahu ala Muhammadin hatena ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad
jalan ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dari kerja kita ya Allah. Ya sallallahu alaihi Muhammad. Itu dibiasa jadi mahal. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu dia harus minta sepeda listrik ya Allah. Halo. Kabayang ibu sakit lubana pakai sepeda listrik kabeh tadi. Abang mau tidak drum. Ya bu, 1000. 1000. 1000 kali. 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad. Muka ibu urang Kanjeng Nabi nabu sallallahu alaihi Muhammad. Nabi terek merepit dulu sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Bilateng 1000 teh. Biasa teh terek kami. Sallallahu alaihi Muhammad. Masih tidak. Wah, kami yang di luar juga cium. Banyak dipanggil. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kencang banget. Sallallahu alaihi. Tenang, ya punya. Gaduh tasbih ente. Nah, udah korupsi. Kakak ada 10 budak teh pokoknya anu 30. Makanya ayah anu digital dipencet warna bohong sama budak 12. Ya 12. Tasbih minggu mau angkaan. Ajeng gede ke uang taan. Murahnya kedet lu mana? Ingat esal itu kita cara 5 menit. Murahkan baik. Selawatnya. Selawatnya. Sholawat. Ayo sholawat. Allah bagus setia Allah. Sholawat. Sholawat. Ayo sholawat. Wa malaikat wa sholawat. Halo. Mohon sholat. Terus pantes lagi gitu ya. Kalau mah ya. Tong sok tinggalin di tas teh ayat tasbih. Dodol ayat tasbih aja. Betul. Kayaknya kan bawanya dulunya. Sampai hampangnya. Jadi usina MRT kajerokeun. Kayak ngomong ke panitia umah usinya. Geus sore. Kurang jauh pindah teh. Sakit itulah. Nuhun dihapunten kanu kasuhun. Ya Bu. Alhamdulillah muludan. Alhamdulillah. Kemun aya muludan deui semangat punya. Sebab dicirian ku Kanjeng Nabi. Lamun mulai ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi. Ada ya Allah, Allahumma. Ibu langsung pandangan kia kan di awal ya Rabbi ya Rabbi kan gitunya eta teh minta ka ya Allah ya Rabbi teh Gusti mantap eta ya Rabbi sampai terakhir baik eta teh kabutuhan urang jadi lamun ya Rabbi teh geus tong sok hayang ngobrol ke bae geus anggeus da cinta meta teh unggal poe panggih teh kan ya Rabbi mah geus tong didada banget nage basa wedi jelema eta teh nu kadeuleut teh eta teh bosen-bosen jadi urang ya Allah teh keur sholawat pake ya Rabbi ieu teh nu ditaruhkeun teh ka Allah teh nama Kanjeng Nabi hoyong diijabah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi
doa haji. Ya Rabbi waskinna jinana, ya Allah, tempatkan aku di dalam surgamu. Amin. Jadi dina paket ya Rabbi lengkap begitu dibaca ibu. Ya Allah, itu ya Allah, ya Rabb Gusti. Gitu. Ya punya? Ya punya? Ya punya? Sebenarnya ya. Alhamdulillah. Kan itu sering ngomong, nggak masih ngomong kayaknya. Hapun terbuka semangat fumikumullah muwafiq ila qaumil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa. Bos gitu. Ayo ngacung. Leungeunna diacungkeun. Jalma nu butuh mah ngacung, tong sok ditunda di ping-ping, tong hayang ngobrol. Ya Allah, loba pangabutuh, loba masalah. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju bidzalika rahmatan wa ra'fatan. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatihi wastunna bidzalika hurmati wasunna qadam fi sumrati wastamil alsinatana fi madhi wa nusrati wahyina mutamassikina bi sunnati wa ta'ati wa mista'ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwal man yadkhuluha wa adkhilna ma'hu fi qusuriha fa innahu lam yudkhuluha warhamna yauma yashqul khalaiq fatarhamha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina wa la adunhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa qasata bima'i taubatin dzunubah wa satarta bida'il maghfirati wa yubah. Allahumma innahu kana ma'ana fis sanatil madiyah ikhwan manahumul qada wa li usulina miskina fala tahrimhum min thawabi hadhihi as-sa'ah wa fadliha. Allahumma arhamna idza shirna min ashabil qubur afiqna liman shariyan qasana wa la mamadduhu. Allahumma ta'ala ya alaika dhakirin wa lin'amaika syakirin وليوم لقائك من الذاكرين وحين مطاعتك مسؤولين. إذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مفتونين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقام رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمتنا والمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المسلمين المؤمنين والمؤمنات والمسلمات على منهم ولمت إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات واغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. سبحان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم